Numis picung campur tiwu endog. Nah jadi caritananya barudak ieu aing boga tiwu endog terus boga deui picung. Aing bingungnya dak batur mah meureun telok. Ieu masak di kieu-kieu jah henteu norop meureun eta picung jeung tiwu endog. Nyaho dari ya ka tiwu endog jeung ka picung tah doang kieu picung tah. Atungan kumaha nya barudak najan teh teu norop atuh kumaha aja aing mah hayang sabalen teh di asakeun aja sahiji-hiji bae masok teu sumbat teh jangan saeutik. Tak ku aing picungna dak dikumbah mantas dikumbah ieu aing lanjut dak nyanyeun bumbuna. Bumbu ge bumbu tumis doang ieu dak ku aing diberian tomat tah biasa bawang beureum bawang putih atuh heuh teuing dak pokona mah teu norop ge teu ngeunah ge nu penting mah asak bede ku aing teh dak lanjutnya ieu si bumbuna ditumis heula ulah poho nulak cangkeng dak biar keker. Lanjut ieu si picung jeung si tiwu endogna dak diasupkeun tah ku aing nya picung heula lanjut tiwu endog diasupkeun dicampurkeun budak hang ti nyahona nu penting mah dak aya rasa tah ulah poho di mecinan diuyahan atuh heuh digulaan sagala dak supaya amis. Atuh heuh bumbu geus asup kabeh tinggal nungguan dak nungguan asakeun teuing heula tah ku aing digedebrekeun rada dicaian saeutik nya dak tuh ieu geus asak ku aing langsung bae diangkat dak ngeunah bae cik aing mah tuh kada ku dari ya walaupun tidak menarik-menarik amat tapi nu penting mah dak rasa be ulah dideuleuh tina tampang.